Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Saur Rasulullah estu agama mah tetepuhi nyubadanan kawajiban tapi ina kudu sabanding ti lahir nepi ka batin ti dunya parat akhirat. Di mana papagahna pelobang ngawurkeun beas wur awur beas kadua es bonbon katilu koneng. Naon makna kolot baheula ngawurkeun beas? Ieu lamun jadi jelema geus beunghar kudu bisa ngawur ka dulur, ngawur ka batur, ngawur ka tatangga, ngawur ka baraya, kakara eta disebut beunghar. Ai kitu mah heuh sawah lega gedong sigrong mobil semewah ari tatangga kalaparan teu dideleh nanaonan beunghar. Kolot baheula mah geus nyiniran simbol ngawurkeun beas teh. Artina nu diawurkeun ku urang teh pitulung kanu miskin, pitulung kanu sangsara, nyurucut saipanona, pahaji sing jembar milikna, sing panjang yuswana, sing leuwih ageng kagentosanana, cager awakna, jag-jag hirupna, panjang umurna, milik ti ditu jeung ti dieu bakal datang. Si horeng pahaji mah teu ngadoa. Saha nu ngadoakeun? Tuh, aya jelema nu nyurucut saipanon dibantuan ku urang. Well. Coba ka jelema pedit, aleh, doana teh peuheur. Lamun boga duit anu teu kabelaan kumaha ngomongna sing kutuyul hiji. Lamun manehna nempo nu gering kumaha ceuk nu gering sing sarua ka rumah sakit deuleu. Jadi ternyata alusna urang, benerna urang, sehatna urang, jagjagna urang, panjang umurna urang, aya doa batur nu dibelaan ku urang. Ngawur. Makna tina ngawur kadua syukur. Ai syukur ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu mere. Ibu ge kadang-kadang mah kupur kana karunia, dibere panon jeung tempona, dibere suku jeung lekahna, dibere bibir jeung ngomongna, dibere ceuli jeung dengena, sok geura syukur. Lamun bener ibu deuk syukur, dibere panon jeung nempona, tawado tempokeun. Ceuli dibere ceuli, dengekeun nu alus-alus lamun deuk syukur. Bibir omongkeun nu hade-hade, kira-kira ngomongkeun batur, mika geuleuh batur, mika rujit batur, mika cua batur, tah hampura ieu bibir tungguan bakal boga panyakit minimal barusuh bade ditu nyeri huntu. Naha ngarah eureun tina ngomongkeun baturna. Bapak popolotot ka pamajikan, mun kaueuh kaneulewan, teu kudu nyeri hate ibu, bandungan hiji waktu bakal turugisen bade ditu nyeri panon, tinggal kieu bapak malotot. Artinya Allah nyiptakeun panyakit supaya manusia eureun tina doraka. Matak deuk syukur mah tong jauh-jauh teuing. Tina harta banda deuk syukur babari. Tulung anu butuh, talang nu susah disebut teh kabarokahan tina harta. Berkahna tina harta adalah sodakohna, berkah ilmu amalna, berkah umur manfaatna, berkah pengajian kieu ge tapakna. Cenah urang hayang meunang kabarokahan. Ai barokah hirup al barokatu huwa jadatul khair, nyieun alus hasil alus, tabarokah mah nyieun alus hasil. Ayeuna bapak ibu pangaosan alus-alus naon hasilna teuing. Mana bukti engke ditanya ku salaki di mana maneh pangaosan meunang ilmuna rame geus. Aya robah ka salaki bujeng-bujeng. Lamun ibu keur buat baeud jeung salaki beres pengajian kudu robah sikap hirup. Palebah mana robah sikap hirupna ayeuna teh bisi aya nu keur mumusuhan jeung salaki bubar ti dieu niatan deuk beres jeung salaki. Salaki keur sare tangkep gawat aya. Ceuk salaki teh kunaon maneh pangajian jadi lebay barokah. Inilah nilaina Pak. Isukna robah sikap ibu. Balik salaki ti panyabaan hampura. Nolol ibu dina palawang panto cicing nagog deuk nyambut salaki. Salaki sumping cek ibu, bapak geuning sumping, rengkuh ya terengkuh. Lain dangah wae atuh. Bapak geuning sumping. Suku salaki taekeun kana pingping ibu. Deuk naon ngalaan sapatuna.
Sapatu nalaan kaos kaki dudut. Cek ibu teh tarasi naik karena duit henteu. Teuneun sapatuna jeung kaos kakina. Beres gitu, soloyong ibu nyokot ka dapur cai nu tiis keun bae tong make gula. Eueuh gula bikeun cai nu tiis suruput kuat jiga anu kareueut ternyata nu matak amis lain gulana tapi nu amis adalah budi ibu ka salakina. Kaja nu dibikeun teh manis tapi ibu ngacaprakna jeung ngocobrotna bebeakan. Ai usaha leutik barang lebok hayang nu alus wae. Si Arab gitu. Tah hampura diinum weh cai teh manis ku salaki bisa-bisa diabetes Pak. Nah pan aya pait, nu pait lain patra walikna, nu pait budi ibu ka salakina. Beres ngaleueut tungtun suntangan. Ngeus suntangan bapana bilih teh acan netepan ieu parantos tabuh dua hayu urang ka jaman anterkeun ka caina ieu anukna ieu sabuna ieu odolna ieu sikatna. Gebrus salaki mani ibu cicing di luar WC nungguan. Beres mani sambut deui ku ibu ieu sarungna ieu kamejana ieu kopiahna mangga bapak keur netepan ta ieu sajadahna dekul salaki salat ibu cicing ditukangeun beres salat nguliwet ka hareup sujud bapana hapunten jisim abdi capelung seri putu nu bapa melaan jisim abdi ieu teh paku ceramah jero teuing ditempot tina kiceupna eueuh nu kitu kabeh ge di dieu eueuh teu percaya. Aya oge salaki datang teh juk nagok teh juk kieu we menang duit teu tah eta mah aya jeung loba tah ieu tah merekna teh cek salaki teh boro-boro menang duit jeung capek jeung lungse atuh kana duit wae da teu apa isuk depan jadwal Bang Emo salasa sidik MBK poe Rebo PNPM deuk betah kumaha salaki cicing di imah lamun ladang pangajian teu robah-robah matak barokahna pangajian ngarobah sikap hirup berobahna jelema beunghar ku daek barang berek ka batur manfaatna jelema berilmu ku daek ngoncoran batur manfaatna umur ku daek mere manfaat kanu liar manfaatna jabatan pakuwu kunaon manfaatna ku ngayomi rahayatna meureun seueur nu ngadoakeun ka pakadesnya sing panjang yuswa sing ageng mili kitu tah doana teh lain nyeniran wae ka kades teh kades benerna gitu cinta kunaon dari ibu geuleuh cenah aing teh dibere BLT cing depan ibu mah gedong ge sigrong mobil ge mewah sawah ge lega ganeng ustad sarwana dah hayang we mecakan ngadahar ngalegleg tina corona sanajan si eta beunghar gedongna sigrong mobilna mewah sawana lega tapi butuh nu kitu patut sarua jeung teu bersyukur ku hartana. Nah kumaha tuh kuduna lamun kabere tah protes RT RW kadus ngariung rek naon ibu urang ka kades deuk naon deuk demo naon emak teu ngeunah kuat kabere 600 tina corona datang ka pakades hampura emak mah lain deuk jugala lain deuk sombong imah boga sawah lega budak jugala piraku emak kabere ngan ieu mah deuk dibikeun dewe ka pakades pangmikeunkeun kanu hakna tah ieu Pak nguran jelema beunghar syukur da sanajan keprok ge da eueuh di dieu teh eueuh bawa anu keprok nu kituna deui artina teu bersyukur ku harta banda nu geus dipiboga bener matak makna syukur mah ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang nu merekna geus boga harta awurkeun da lain kudu jumlah gede ngawurkeunna ge lamun teh mah boga 1 juta bere atuh 50.000 pira ge sekian persen sabab nu 50 bakal nyalametkeun angka 850 tapi lamun teu dibikeun kateleg katuang katereuy jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa jadi kulit jadi daging hampura nu 50.000 hak batur tungguan engke ditungtung hirup bakal jadi bibit rurujit jeung panyakit teu saeutik geus kolot sangsara kakolotnakeun boa-boa aya hak batur kalegleg ku awak urang well matak geuwat ti ayeuna boga duit teh taya ge nu hadir meureun boga 100.000 mah keluarkan 5.000 perak supaya 85.000 salamat ku angka 5.000 dituang raos ka rumah sakit teu wawuh puskesmas boro-boro nah hak batur kabikeun matak hirup tong saraka teuing dan nu ngaran milik jeung rezeki mah ibarat galon jeung gelas ibut ngaleueut sagelas tapi galon lalapkeun ku ibu kabeh mudal tah jelema nu saraka jamret itu jamret ieu
Gojurut itu, gojurut ieu, hak itu, hak ieu, dihakan kurang kabeh, tahampura Pak, modal lain modal berkahna, tapi modal bibit rujit jeung panyakit. Nah, aduh, well, syukur. Pak Haji ada syukuran, kunaon hiji muka kolam renang, kadua boga perkebunan, ya, duren enjing, cenah saurna gunting pitananya, ku cara kieu, ya teh syukur teh. Malahan mah kudu boga niat jeung cita-cita da jelema mah kadang-kadang osok poho mun keur sangsara hayang beunghar geus beunghar sok tara malire nu sangsara lamun eukeur bodoh hayang pinter ari geus pinter ngadon ngaledek nu bodoh ari keur jadi rakyat hayang jadi pejabat ari geus jadi pejabat bet ngajauhan rakyat hampura moal langgeng jabatan kitu teh aduh ari heueuh atuh